Jalma mengajikan abab ilmu hiji sabab abab fikih, abab hadis, abab namber tasawuf dek namber bab akonit ngerti ngerti dari bab hadis. Berarti ngerti teu ngerti. Ini pakai tutup. Kan teu kabeh ngerti atuh da lain ngerti ku sabab ngaji da ngarti mah padahal Allah gitu. Itu dijelaskan. Bari yang kafi ugi ngalap manfaat eta jalma teh. Ku sabab eta ilmu bebeunang teh rek loba rek sampe. Nah di akhirat ieu pikeun tujuan dina akhirat bahkan wa dunyahu. Di dunyana oge. Jadi amalkeun dina akhiratna dina bab dunyana dina tah mata ceuk Allah taala khairan. Bae madi bimana mudhareknya. Bakal maparinkan Allah Ta'ala kata jalma khairan karena perkara dulawi alus lahu kata jalma min umurid dunya tibatan umur dunya sama contoh di dia sama hati ala umur dunya umpama 7.000 tahun orang mendengaran apa bukan sakit tanya dengaran apa 7.000 tahun umur nepi gitu ku kelasan orang-orang mah karena ya waktu 7.000 tahun tapi ganjaran ku Allah dibikin gitu 7.000 tahun itu sedangkan 7.000 tahun itu siamun hariha puasa di borangna itu tahajud di salila 7.000 tahun ayo ibadah juga gitu 7.000 tahun kita cacak-cacak ngaji hiji bab ilmu atau hiji lawang ilmu atau hiji pan misalnya emang tengarti wae rek ngarti dulu pokoknya ngaji gitu dah dalam ngaji mentu kudu ngarti dalam tina pedah ngaji atau loba ngapa sana dan arti mah tetep padahal kada amul ilmi teh pan eta padun lil ilah artinya fadhil ti Gusti Allah bae pokoknya ngaji heula ana bari dialap tadi amalkeun eta ilmu teh gitu di akhirati wa dunyahu nah dina akhiratna jeung dina dunyana dipanggil segala rupana nya tuluna nah mangka ieu ku Allah Taala bakal dibikeun gitu kealusan atau perkara khoyate akhirnya perkara nu leuwih alus keur eta jalma tibatan umur dunya salila 7.000 tahun dorangna puasa pentingna ibadah tahajud qiyam lail karena ibadah itu bari teureun teh orang mancang kitu 40 poe ge pan tenepi urang ngajaran 3 poe oge tenepi urang nepi 3 poe ningkat saminggu balik teh kana 4 3 na kurang balik deui atuh henteu jadi pentingna tahajud atau ibadah urangna puasa is 7.000 tahun makbulan gue romardu bari eta amal teh ditarima henteu ditok ditolak sok untung mang dabi mah teu ngarti wae heuh batuli jadi ngaji dengarti tapi tetep Allah Taala bakal dibikeun perkara nu leuwih alus di batan umur ieu hebat-hebatna tak dicina Asia tinggal di dina film Rasul lamun anjeun hayang nyaho saha penduduk-penduduk ahli jannah tu tinggal di dieu muta'alimin jalma-jalma nu daek ngeureuyeuh ngaji kitu aya na satu nasihat. Nah